walau finusukin jeung sanajan dina ibadah haji eta oge sami. Naon sababna li'annahu fi makna sholati sabab ari tawaf teh eta samakna jeung salat ieu mah ditingali tina segi naonna tina segi diwajibkeunana. Wa hamlul mashafi sareng katilu haram mawa Quran. Quran teh aya mawa aya nyabak ya. Aya mawa aya nyabak. Wa misluhu fi dzalika makutiba lidirosati termasuk mashab atawa Al-Qur'an teh nyaeta makutiba lidirosati perkara anu mana eta perkara teh ditulis pikeun diajar jiga dina whiteboard nya ai white bodas ari board teh papan bodas tu jiga itu nulis Al-Qur'an di dinya dicabak doraka eta teh nya teu kenging ieu mah naon ieu mah bor lain Quran sami wae nya. Kalauhin sapertikeun papan nya. Atawa naon atawa tulisan-tulisan kaligrafi nu sok aya di masjid jeung digigir di dieu mah eueuh nya. Tah jadi ku eueuh teh rada alus oge nya jadi moal doraka bisi kacabak nya. Lamun teh mah tulisan Quran dina tembok heg teu di kurungan nya urang nyabak tembokna doraka eta teh nya. Kajaba lamun di kurungan teh sok aya pembatas ning tah eta teh keur ngabatasi bahwa tulisan Quran eta teh nepi ka dinya atuh tembokna mah henteu doraka. Termasuk kaesihi nya kaesuhu ari kaes teh naon peti Al-Qur'an tah jiga ieu Al-Qur'an tuluy aya etana tanaonna kaina nya sanajan Qur'anna di luhur gitu tah nyabak kaina ieu oge doraka nya. Kumaha tembokna pan antal henteu tembokna mah nya. Wa mahalul hurmati malam tada daruratun ila hamlihi nya. Kajaba lamun teh mah madarat aya Quran ngagoler yeuh deukeut durukan urang teu boga wudu bari eueuh kasempatan pikeun wudu lamun teu dicokot ku urang ieu Quran kaduruk salametkeun we eta mah nya. Tah oge Quran anu dibawa bareng jeung barang tah eta oge meunang nya. Sapertikeun kumaha tas balanya di pasar dina balanya anana teh aya minyak aya tahu aya tempe aya tarasi aya Quran nya. Ulah dihijikeun jeung Quran tarasi mah aya Quran contona teh nya dibawa heg urang teu boga wudu tah eta mah tiasa asalkeun diniatan mawa barang. Ngan lamun tas balanja Quran wungkul yeuh nu dibawa teh niatan we barang da tas balanja eta mah teu tiasa sabab barangna naon wungkul Quran wungkul nya. Teras wa masuhu sareng haram nyabak mashab nyabak Quran bi a'dha'il wudu'i ku pirang-pirang anggahota wudu wa ghairiha jeung liana itu a'dha antal kana Al-Qur'an ge lamun urang teu boga wudu mah teu kenging antal nama hareku anggahota wudu jiga kieu tah atawa kulianti anggahota wudu kieu merenya naon ieu lain anggota wudu kan tutupkeun anger eta teh sami nya beda deui ai cempal mah nya beda deui henteu antol eta mah ngan lamun ningali dicempal sapertikeun kana naon Quran nu aya dina petina wae kumaha
haram doraka nya lamun teu madarat teuing mah teu kengi ngahajakeun nya dijumpal. Tuluykeun heula walau ghairul maktubi jeung sanajan anu dicabakna teh eta henteu anu ditulis kal hawasi sapertikeun pirang-pirang gigirna mashab. Kan ari Quran teh tulisanana teh di tengah, ari gigirna makan lowong. Urang malai nyabak Quran nyabak gigirna ieu mah kertas kosong sami eta teh nya. Sapertikeun hawasi sami eta teh haramna. Wa masareng perkara tegesna mah kertas zaman ayeuna mah bainal usturi di antara pirang-pirang jajaran. Antara jajaran kan sok aya nu kosong komo Quran gede mah di dieu we cabakna antara jajaran sami eta oge nya kaya-kaya nyabak Quran. Wayah rumus sareng haram naon masu jildihi nyabak jilidna atawa kulitna mashab. Wa ala kotihi sareng talina mashab sok aya cirianing sami eta oge nya. Kumaha da entos keun we nu entos mah teu apal ti ayeuna kapayun da geus apalnya jadi haram. Kumaha carana atuh wudu nya ek nyabak Quran mah ek maca Quran mah. Wa kharitotihi sareng wadahna mashab sok aya Quran nu di wadahan nya. Wa sundukin sareng petina aya petina. Wa ari itu mashab teh pihi eta tetep dina itu sunduk. Ngan lamun aya peti na wungkul bari eueuh Quranan eta mah mangga-mangga wae nya. Peti Quran anu dicabak jadi haram jadi doraka teh lamun aya Quranan. Lamun eueuh mah mangga-mangga wae eta mah nya bebas. Wa kharaja mansukhut tilawati wa kharaja sareng kaluar naon mansukhut tilawati anu aya dina salinan bacaanana mashab wa Tauratu sareng kitab Taurat wal Injil tara macana ge urang mah nya wal ahadisu sareng pirang-pirang kitab hadis mangga kitab mah nya ngan saena mah tetep gaduh abdas sapertikeun ieu kitab ya. Ari kitab teh bahasa Arab hartos nama naon bukunya kitab teh eta mah mangga nya kenging ngan saena mah gaduh abdas. Illa lisobiyyi kajaba pikeun budak ayil mumayyizi tegas nama budak anu mumayyiz nya anu tamyiz anu leutik nya hidangan leutik keneh lidirosati pikeun diajar ngaderes. Budak leutik sok aya titirilikan ning mawa Quran mangga eta mah nya da diajarkeun wudu nage ngan kikiciprikan wungkul asal pikeun ngaderes lain dipake heureuy eta Quran teh pikeun diajar nya. Neng pangnyanakeun Quran ke budak leutik ulah gitu manja sabab lain lidirosah eta mah aya lihajati ta'alumi tegas nama pikeun pangabutuh diajar eta budak. Naon sababna pangna kenging lianna taklif pastis habit toharoti karna saestuna kataklifna budak leutik mah nya kataklifna budak leutik mah di mana baleg atuhnya keur budak leutik meunang mawa Quran atawa nyabak Quran dimenangkeun keur budak leutik mah nya. Ngan tetep kitu ari sae nama gaduh abdas diajarkeun sanajan wuduna henteu jadi nya. Eta kaharaman pikeun jalma anu teu boga wudu titik.